atuh hareupeun Saudi jangkung aing pernah pikiran Turki mancung aing pesek belah kenca Libanon bodas aing geuneuh sok mundur bae ka tukang sorangan sok nu ganteng sia teh hareula bae di tukang bari tungkul ya Allah nuhun sakieu ge abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri mah teh di ubaran burudul ti tukangeun ngabring rombongan jamaah Afrika Negro aing nyelap gabung kadinya aing nuhurung alhamdulillah jujur urang mah duit butuh di dunia bener teh jujur bener teh jang bekal naon ibadah ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit ad-dunya bid-duit gusit ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus ad-dunya fi fulus lulus ngahejeun di WC umum mayar ayo sia waduh gratis mayar di terminal sabaraha Sukabumi 2000 berarti akur keneh jeung di Karawang masih 2000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal missing tetap 2000 mun aya kenaikan harga gising aing demo ke Jakarta turunkan harga modal viral ta demo tapi ibu-ibu di dia marilunya demo nanya moral baligo gambar tai najis salaki balik macul hayang ngopi datang ka imah lohor nyai pangjenkeun kopi salamber di dapur termos kalayang salaki datang ka imah aing sibuk keur masak mun teu masak sama nyatu tibang kopi kudu kain bae tah jin kesorangan tah termos salaki wah tah gelas sendok tah gula pasir cek salaki na bari kieu nangku kopina nyai kerok beheung sia goblok naon dek disombongkeun hareupeun Ka'bah maaf ilmu ek disombongkeun maaf di Mekah masih kena loba ulama-ulama masyhur nah urang di lembur karak naik ilmu seeutik geus mungu di papatahan ku sahanapeun dah sia budak kamari sore nyaho naon akang di akang kang punten sadar masing-masing punya kekurangan leres teu sok sanajan bijil ti sahanapeun ai bener mah tarima ulah som harta ek disombongkeun di hareupeun Ka'bah harta naon maaf mobil harga miliaran di Mekah 1,2 miliar mobil Lexus anu harga anyar kamari di Mekah ngan ukur dipake ngakut domba meneheng nyekek aing ka supirna cik bikin ka nginjang ceramah urang di lemur karak boga apaan sahiji geus mung nanya ka tatangga atuh batur ge nyahoeun salah lemur eta mobil teh 5 tahuneun kadenge tina mengkolna rem meni jajeritan kiri dia cenah beda ulah som ek sombong kunaon deui ku kakasepan asa aing panggantengna mung akur jeung babaturan ulin ka Mekah Joni dengekeun jadi goreng di Mekah lo banu kararasep Saudi jararangkung Turki mararancung Libanon bararodas Masya Allah kuring lamun lempang hareupeun haram sok teu pede lempang atuh hareupeun Saudi jangkung aing pernah pikiran Turki mancung aing pesek belah kenca Libanon bodas aing geuneuh sok mundur bae ka tukang sorangan sok nu ganteng sia teh hareula bae di tukang bari tungkul ya Allah nuhun sakieu ge abdi tiasa ka dieu deui nuhun Gusti nuhun aing geus disyukuri mah teh di ubaran burudul ti tukangeun ngabring rombongan jamaah Afrika Negro aing nyelap gabung kadinya aing nuhurung alhamdulillah ulah sombong gelis ek disombongkeun nopi dengekeun Imas Rina dengekeun sia Teti dengekeun Yuyun dengekeun Omah dengekeun Ebah Yayah dengekeun ini dengekeun Rita dengekeun Dewi Sri dengekeun sia ulin sia ke Mekah jadi goreng nopi
di Mekah loba nu leuwih garilis. Libanon barodas marancung loba aki-aki teh tatar ajong di dieu. Atuh mareleng wae kieu nempon ugulis jeger kana tihang. Tak kuring lamun leumpang hareupeun hotel di ditu sok teureun eureun bujur di Ciwitan ku pamajikan. Mata bujur. Kunaon cenah nyiwitan nyeri ih molotot we. Oh, atuh aing peureum nu geulis katabrak. Ceuk pamajikan tabrak bujur ontak. Astagfirullah. Cemburuan pun bojo mah ece cemburuan ih tandanya cinta ya iyalah nyerek tuh cinta kumaha ho aing moal peuting setorna gede wae asal balik ge jam 3 jam 4 subuh adenge mobil hurung pamajikan pantau geus muka pantau imah. Waalaikum pamajikan geus ngajegat nenge sudang suara mobil lah mana di Ustaz Jalal gitu tak Jalal Jalal isoknya huun aya ngaranna dina agenda kodok tah pas molor weh oh aina pantos sorangan lalaki dengekeun lamun hayang dipikannya ku pamajikan catat kumaha doa geuning manehna nu matre teh ai leungeun kieu mah doa duit mah kieu ece tah gaul atuh geura mun kieu kudu dilatih heula cek ibu-ibu ulah munafik si Asep ieu mah dunya di dunia mah normal butuh duit lain doa wae da awewe muslimah wajib nutupan aurat tiung jeung busana muslimah lain menang nyieun sorangan batur nyieun dipake ku ece pan dibeli make duit tuh butuh duit yang bekal ibadah kiai boga pesantren syariat lamun teu boga duitna jangan bangun moal boga masjid syariat lamun teu boga duit jangan bangun mantak duit ge perlu jang bekal ibadah makanya ka ustad tong mitnah wae sok loba nu mitnah ka ustad mah kudu ikhlas maksud jadi ustad mah kudu ikhlas ustad ge jelema lain jurig jelema butuh doa jeung akitu kumplit ka ustad mah tong ngomong ikhlas teu digaji ku negara tetep ngajalankeun perintah ngebangun jiwa-jiwa rakyat Indonesia nu dilemur-lemur di imahna di majelisna. Itulah yang mengamalkan Indonesia Raya amanat dari Wage Rudolf Supratman yang menciptakan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Tuh dua Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jeng. Kieu ge mantan jeriken lain. Dirijen. Jeriken mah kompan aja. Bangunlah jiwa dulu yang dibangun baru badan. Maksudna naon? Iman heula nu dibangun, karakna bangun fisik. Sok sanajan jalan aralus hotel gede, gedung-gedung mararewah. Lamun jelema nu ngabangunna imana bokrok, hancur deui. Hancur deui gempa deui sabab naon iman nu ngabangunna bobrok miliaran triliunan laleungitan duit Indonesia duit rakyat Indonesia bener pantes WR Supratman mere amanat lamun hayang tegak Indonesia jaya maju nu dibangun jiwana heula maksudna naon iman sanu ngabangun iman
para ustad para kiai di lemur-lemur digaji teh digaji teh digaji sok aya ustad minta ka santrina udunan sabulan sakali geuning 50.000 jang mayar list da listrik di mah ustad kudu dibai KPL atuh ustad geus mere ilmu ka anak urang bantuan mayar listrik nah atuh bijak orang tuana geus mah ustad mere ilmu ka anak urang hayo ustad kudu mayar listrik geus ku sia perkosa ya 50.000 lu bating leuwih nasib ustadna ahli hisab sahibul asbaq CS asbaq sabab dalilna kuat ustad mala ududa illa ma'a ududin teu sampurna udud kecuali ngarendeng jeung jelema nu mawa udud. Dalil kedua, summal ngofi ba'da dahari aula wa laqahin wa syamsuin barisila. Summal ngopi terus ngopi ba'da dahari sabada dahar aula lebih utama. Wa laqahin bari laqah wa syamsuin kuma iji samsu barisila tek barisila. Eta dalil soeh. Lain soeh, soeh. Punya loba teuing leuwih na bayaran 50.000 ta ustad sabulan ustad anakna 13. Dangaran lagi usaha tara anak deres geus mah teu gawe teu boga gaji ya Allah anak para bencig atuh kolot-kolot santrina bijaksana kitu jujur urang mah duit butuh di dunia bener teu jujur bener teu jang bekal naon ibadah ad-dunya bid-duit wa ma bid-duit sakit ad-dunya bid-duit gosir ad-dunya bil fulus ma fi fulus mampus ad-dunya fi fulus lulus. Ya Allah ulah jang ngaji jang ilmu barudak ngaheujeun di WC umum mayar ayo sia waduh gratis mayar di terminal sabaraha Sukabumi 2.000 berarti akur keneh jeung di Karawang masih 2.000 kita pertahankan jangan sampai ada kenaikan harga modal ngising tetap 2.000 mun aya kenaikan harga ngising aing demo ke Jakarta turunkan harga modal viral ta demo tapi ibu-ibu di dia marilunya demo nanya moral baligo gambar tai najis mayar teh mayar 2.000 pernah yang terian binal Bogor yang itu mayar era di udah-udah kudu jaga WC haji pelit astagfirullah pan era dijatuhkan naon kang bayar ji main leos wae atau intinya esnya didinya sabaraha 2.000 ji tah 5.000 ngera-ngera aing bro pulangan receh ji aing ngising deui oh daripada lapor duit aing mending ka jero deui aing ngadon ngahuleng di jero 2 menit aing 2.000-an keluarnya 1.000 lumayan 1.000 ge receh ji karena hitutkeun prep 1.000-an bebeakan aing yuyun tati dengekeun nunung lain nyengir mikir mun ustad kiai nu ngajar anak urang di pengajian minta duit wajar bantuan mayar listrik nah atuh da geuning geus berhasil mah anak ibu anak bapak bisa ahli ibadah jadi ahli ibadah bisa maca Quran daek ibadah nu kangkat darajatna mah ti heula indung bapana ustad mah nu ngadidikna teh kasebut-sebut eta anak saha ku rajin ibadah meuni ku rajin ka masjid eta budak pas sehat ngaji Qur'anna anak si nyai eta si nyai ku bisa ngadidik budak tuh dinyai indunga nu disebut guru nama teu disebut tapi giliran aya santri Badung santri Bader nu disebut kiai guruna emang santri mana saya eta teh ustad eta oh si goblok
Bener deh. Bijaksana dong. Bantu perjuangan para kiai, para ustad. Nah, kadang-kadang budak na ngaji kayak mah ustad indung bapak nantinya nyaho. Da budak milu ngaji jeung barudak di jalan di coba baturanana panggil. Ka sakola mah diantar ijab kabul jeung guru. Ka pengajian indung bapak nanti ijab kabul. Loba asep begitu loba. Ikhlas ustadna ikhlas teu nuntut ka indung bapana. Tetap diajarkan tak budak karena ibadah. Lamun jadi budak soleh kumaha asep, maaf indung bapana teu ijab kabul ka kiai nu ngadidik anakna jadi soleh, maka eta budak soleh bakal nyafaatan guru na kiai na indung bapana teu kabagean. Rasakeun ge. Kan wajib ngadidik teh indung jeung bapana. Lamun hayang kasafaatan ku budak nu saroleh ngabring mulai isukan tak ka kiai indung bapana kebalik ngaji rajaban duduk budak tengah peuting. Siang ngaji di kiai nya pak sabaraha tahun 3 tahun pak astagfirullah Gus lila siang ngaji di dinya nya pak da betah di dinya pak paingan si ayu balik ka imah salat rajin ngaji Quran tadarus menigena padahal nu wajib ngadidik maneh teh bapak jeung emah ngan bapak sibuk digawe sementara ayeuna nu ngadidik maneh kana ibadah kiai atuh ngeunah jang kiai jang ngeunah kunaon pak sia bubarok tadi ngabahas mun aing kolot teh ijab kabul ka kiai nu ngadidik anakna terus anakna jadi ahli ibadah kiai guruna nu disyafaatan di akhirat ku muridna nu saroleh indung bapana teu kabagian syafaat ti budak nu saleh rugi jang bapak atuh bapak kunaon ka ditu atuh pa datang ka kiai arek yang arek hayang kasafaatan ku maneh nu saleh jang sos sadajan bapak teu ngadidik maneh tapi bapak rek ijab kabul ka kiai dijamin kiai nafkahna ku bapak hebat. Kiai na osok ngaroko jang ahli hisab pak. Tanyakeun sing hidang atuh. Rokona naon pak? Kadang-kadang samsu keur aya duit mah. Keur teu boga mah kamari ge meleuman curug. Oh berarti sakti eta kiai. Bogan anak 12 pak, loba. Sok jajan ti mana tuh pak? Da pak kiai na pan teu gawe, barudak sateunan tara arudunan pak. Kolotna karoret pak. Oh, jajang nyeniran aing. Teu sadar eta. Datang isu ka kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang da wahalu lagi. Dosa, abdi dosa. Dosa naon? Bejana budak geus 3 tahun ngaji di dia. Heuh betaheun nih Kang, alhamdulillah lain kitu. Ngeunah di kiai teu ngeunah di abdi. Maksudna ngeunah kumaha? Nya lamun budak soleh ieu meureunan budak abdi, meureunan kiai nu disyafaatan teh guruna, indung bapana teu kabagean. Nah, sabab abdi nu wajib ngadidikna teu ijab kabul ka kiai. Ulah ngeunah di kiai wungkul. Abdi ge hayang mulia di akhirat gara-gara budak soleh meunang ngadidik kiai. Sebelum terlambat, urang ijab kabul jeung abdi ayeuna. Tarima anak abdi jadi santri pak kiai, pangbereskeun ibadah nama ke fikih, pangbereskeun akhlak nama ke ilmu tasawuf, pangbereskeun iman nama ke ilmu tauhid, pangbereskeun Quran nama ke tajwid jeung makhraj. Sadayana eta ilmu aya di kiai. Bagian biaya abdi nu tanggung jawab. Hebat kolot eta ijab kabul kitu. Ditarima Kang ieu amanat, ieu budak sing betah, sing manfaat ilmuna. Amin kiai. Cenah kieu bejana sok ngaroko, kadang-kadang aya-aya eueuh mah nya eta meleuman inum suku. Yai tong mikirkeun rokok, tong liar ka mana-mana nyaran rokok, kuring nu ngajamin. Da ceuk budak cenah Samsu katinggalina tah 10 slot per bulan dijamin. Belum ku sia unggal poe. Cenah kiai tara masak, masak di mana Kang? Da beas kieu teu boga atuh. Kiai tong liar neangan nafkah ka mana-mana. Nafkah kiai jeung keluarga abdi nu ngajamin. Beas 5 karung per bulan dijamin ku abdi. Wow. Nuhun atuh Kang abdi teu mikiran beas cenah mah geus boga ngan sangu aya laukna eueuh mah da keukeuh kudu dibeli. Dibeli na make duit. Tenang, jang nafkah jajan biaya rumah tangga kiai 10 juta per bulan. Aya eueuh nu kitu di dieu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Masya Allah. Tenyarahun ganjaran. Sakieu lobana eueuh hiji-hiji acan.
Maksudnya lamun aya mah hiji gitu titah pindah ka Cikampek aing butuh nu kitu. Panai kitu madu kiai ge semangat ngajarna ge tiap magrib kadenge ibah kiai ngajar. Alif eta pangaruh eta hawa samsu beda. Gebosna beda. Alif beas 5 karung pangaruhna beda eta. 10 juta saminggu santrina bubar kabeh tarorek. Kiai jadi sorangan di majelis, santrina areun, isukna eta majelis robah jadi warung, kiaina dagang beas, dagang samsu. Alhamdulillah. Bantulah perjuangan para kiai. Dalain jang batur jang anak urang-urang kene. Ketika anak urang geus mulia jadi ahli ibadah, nu kaangkat derajat saha indung jeung bapak. Asep, lamun lain gara-gara salat, lain gara-gara puasa, lain gara-gara haji umroh. Lantas apa yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Jawabannya tadi, gara-gara ayat cinta na Kangjeng Nabi Muhammad. Eta nu ngajarikeun urang umat Islam mulia teh dibanding jeung umat sejen. Gara-gara umat Islam menang cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang kumaha cinta Rasulullah dina hiji riwayat ya hadis. Rasulullah nangis di majelisna dipengkereunana para sahabat. Eta Rasul ketika nangis sahabat teh wadon ngaganggu. Jempling sahabat ngupingkeun nangisna Rasulullah. Tapi ketika nangis Rasulullah aya ucapan kalimat nu bijil tina lambai Rasulullah, Allahumma ummati ummati Allahumma ummati ummati. Sahabat kaget sadayana. Ya Allah umat abdi umat abdi, ya Allah umat abdi umat abdi. Selis sedek ieu sahabat pirang naroskeun. Aya nu majeng mayun wantun saha Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu mayun ka Rasulullah nuju nangis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul ngawal waalaikumsalam ya Ibnu Muwaihibah. Aya naon Muwaihibah? Gusti, abdi kaget sadana dipengker ningalikeun Gusti nangis sakitu beratna nangis Gusti. Aya naon Gusti nangis? Gusti, kunaon Gusti nangis? Rasul ngawaler, ya Ibnu Muwaihibah, ishtaqtu bi ummati. Muwaihibah, kaula nangis kersono ka umat kaula. Kaula nangis kerindu ingat ka umat kaula. Muwaihibah penasaran. Alas nabi ummatika ya Rasulullah. Gusti, ari abdi ya dipengkereun salira sanes umat salira ari abdi. Rasul ngawaler, la bal antum ashabi. Lain anjeun mah sadayana sahabat-sahabat kaula. Rasul lamun ngamanja para sahabat kitu. Anu jelas eta sahabat Ansor, sahabat Muhajirin geus dijamin ku Allah bakal jadi tetanggana Rasulullah di surgana Allah. Ibnu Muwaihibah makin penasaran. Lantas ya Rasulullah, yang kau maksud umat yang mana yang sangat kau rindukan? Nah ku hebat-hebat teuing eta umat, ku mulia-mulia teuing. Wartosan abdi sadayana di mana jalmina eta jalmi mulia teh Gusti. Rasul ngawaler, qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Hiji kaum nu bakal datang ke terakhir sanggeus kaula teu aya. Eta jelema can pernah ningali wajah kaula, eta jelema can pernah ngadenge sora kaula, eta jelema can pernah panggih jeung kaula, tapi marahne anana iman cinta ka kaula. Urang nu dimaksud ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata urang nu dicirian ku Nabi, umat yang paling dirindukan. Can pernah ningali wajah Rasulullah, can pernah nguping sonton Rasulullah, can pernah amprok jeung Rasulullah. Tapi dina hati urang begitu kuat rasa iman jeung cinta ka Rasulullah sallallahu. Jujur, cek nafsu mah nu geus gawe ti isuk nepi ka magrib jang naon ka dieu, mending sare bae di iman. Lamun teu aya rasa iman, rasa cinta ka Rasul moal ka dari ieu. Leres. Padugeng-dugeng dina hati tadi rek indit ka dieu. Antara cinta jeung nafsu. Cek nafsu rek ka mana? Cinta nggak jawab, berajaban. Nafsu nggak halangan, hujan.
Ning cicing di imah cinta ngajawab aya payung, simpel cinta. Nafsu ngahalangan sinetron, rame sinetron. Cinta ngajawab sinetron isukan aya deui. Tapi jeung rajaban tahun hareup cantang tuh umur aing panggih. Meungpeung aya umur keneh. Malam ayeuna tetep arek rajaban. Hebat eta cinta. Nafsu ngahalangan deui, lapar. Mending cicing di imah lapar tinggal ke dapur. Cinta ngajawab keun bae lapar oge sabab kuring ngadenge panitia ngejo. Nafsu ngahalangan deui, tunduh mending sare di imah. Cinta ngajawab keun bae tunduh oge bari rajaban bari sare. Sabab kiai sering ngajelaskeun sarena jelema nu ngaji tetap menang pahala. Mantak dalil eta dipapake bae ku si eta mah tiap ngaji molor bae. Keun bae bisa anu geus sare keun bae resep kuring malamun kuring ceramah kahayang mah sare kabeh sarare berarti kuring balik teu kanyahoan. Nu penting panitia ulah sare eta nu penting. Bahaya. Jadi nu meunang teh cin lamun teu cinta ka Rasulullah mal kadarieu leres Pak. Santri leres teh. Mudah-mudahan cinta kita dibalas. Amin. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini apabila kita cinta seseorang yang kita cintai membalas cinta kita. Bukan sekedar hanya ungkapan I love you. Tunggu responnya. You love me? Hasilnya ya milu. Milu banget. Atuh sing menang balasan cinta Nabi leres teh. Asep cinta naon atau cinta Asep? Oh, this is the meaning of love. Apa itu cinta? 3 pendapat. Kayak jijik budak ngora. Anak muda tanya, "Hei anak muda, naon eta cinta?" Dijawab ku anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu, apel ka imah ka Bogor. Ngobrol roga di pipir, di kebon, di gemerong reungit. Hareupeun ti kotok, ti entong, ti embek balatak, teu kaambe, eta bau tahi. Indah saja. Meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta cinta cek budak ngora, nu disebut cinta butai. Nu kadua cinta komentar orang tua. Tanya emak, naon aya cinta? Dijawab ku emak urang, cinta adalah sesuatu yang indah yang diawali kisah kasih dan diakhiri kisah kose. Nu katilu cinta komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, naon aya cinta?" Dijawab ku santri, cinta adalah syai'un la yuro wa la yumassu walakin yuhassu. Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba, tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. Ada getaran. Ini milu calagap. Salah maca wirid aing. Sing menang balasan cinta Rasulullah, amin. Iraha Asep ka di poe mahsyar. Ketika jalma dikumpul ke di poe mahsyar, jalma pahibut riwe bar berlumpat ka ditu ka dieu nyiaran syafaat. Pertolong bring sakabe jalma datangna ka Nabi Adam. Cek Nabi Adam aya naon kadarieu? Minta syafaah Nabi Adam, anjeun Nabi mulia. Kumaha cing Nabi Adam? Hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula izin ku Allah. Alasana izin. Izin ku naon Nabi Adam? Saur Nabi Adam, kaula pernah nyieun kakhilafan. Izin kaula ku Allah sehingga kaula dilungsurkeun ti surga ka dunya. Kaula dipisahkeun jeung Siti Hawa. Kaulah tobat ratusan tahun di dunia. Sujudna Nabi Adam 100 tahun sujudna. Bari teleren ngaos Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sujud Nabi Adam.
Dina sapalih riwayat anu ngajelaskeun cenah Nabi Adam sujud lami tapi istighfarna can diwaler ku Allah. Gugah Nabi Adam penasaran kunaon can dijawab-jawab. Begitu Nabi Adam bugugah, berai secara bentak. Begitu netep tembus pandangan Nabi Adam, terbayang kembali keindahan. Ketika di tiang-tiang aras, ayat kalimat kaligrafi begitu indah penuh cahaya. Dibaca ku Nabi Adam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Protes Nabi Adam, ya Rabbi, tesembarangan eta Muhammad aya di gigireun Gusti, kecuali Muhammad hamba Gusti nu mulia. Saha eta Muhammad ya Allah? Allah ngawaler, ya Adam ismun min asma'i auladik. Adam, ya Muhammad nami calon putra turunan anjeun. Manusia ya Allah, ya mulia banget. Can digelarkan dunia nami natos disiapkeun. Ieu jalmi nu paling dipikat cinta ku kaula saur Allah. Sehingga Allah miwarang, ya Adam ud'uni bihaqqihi qad ghafartu lak walaula Muhammadin ma khalaqtuk. Adam minta ka kaula kalawan hakna Muhammad maka ku kaula dihampura ka khilafan anjeun. Sabab lamun kaula teu nyiptakeun Muhammad maka kaula moal nyiptakeun anjeun. Secara tidak langsung inilah ayana asal muasal, ayana parentah tawassul. Allah nu miwarang Nabi Adam anu ngawitan tawassul. Kumaha saur Nabi Adam, ya Rabbi inni atawassalu bihadzal walad anta wiradi hadzal walid. Ya Allah, abdi tawassul perantara putra turunan abdi anu jenenganna Muhammad, hampura abdi nu jadi bapakna. Maka Allah nampi tobatna Nabi Adam sabada tawassul nyebatkeun jenengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya luar biasa na Rasulullah. Can digelarkeun dohirna ku Allah ka dunya tapi nami nurna tos dicipta ku Allah ti payun. Subhanallah. Pantas jalmina nabina mulia, umat nage jadi umat mulia. Kusabab ayat Nabi Muhammad SAW. Ditolak ku Nabi Adam, kaulah teu bisa nyafaatan araranjeun mending datangan tu Nabi Nuh. Kabeh ngabring ka Nabi Nuh. Jawaban sarua ti Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh hampura kaulah ge teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Nuh? Kaulah hirup ratusan tahun di dunia, kaulah dakwah ratusan tahun, kaulah nyebarkan Islam, loba lain dulur lain baraya marilu iman arasup Islam, tapi ternyata kaulah nu dakwahna, kaulah diisin-isin anak kaulah temilu iman Kanan sampai digebruskan jeung banjir Kanan. Saur Nabi Nuh, izin kaulah ku Allah. Batu nu lain buludur lain baraya marilu iman jeung kaula tapi anak kaula teu kalah. Mending datangan tu Nabi Ibrahim. Sami jawaban Nabi Ibrahim, hampura kaula teu bisa nyafaatan araranjeun sabab kaula ge izin ku Allah, izin ku naon Nabi Ibrahim. Salila hirup kaula pernah nyieun kasalahan naon? Pernah ngabohong kumaha? Bapak kaula tukang nyieunnan patung-patung sesembahan. Peting-peting eta patung laleutik dihancur-hancurkeun make kampak ku kaula. Disesakeun patung hiji panggedena, kampakna digantungkeun dina leungeun eta patung. Isuk-isuk bapak kaula ngambek ngadat, ieu saha nu ngancurkeun pangeran-pangeran urang? Didinya kaula teu jujur, kaula ngabohong, Pak. Nu ngancurkeun eta patung nu laleutik itu patung panggedena, kampakna aya dina leungeunna. Teu gentleman. Pernah ngabohong. Izin kaula ku Allah. Mending datangan tu Nabi Musa. Jawaban Nabi Musa ge sami. Saur Nabi Musa kaulah izin ku Allah teu bisa nulungan araranjeun. Nah Nabi Musa, anjeun Nabi mulia menang gelar kalimullah. Saur Nabi Musa, hampura kaulah izin ku Allah. Izin ku naon? Salilah hirup kaulah pernah nyeun dosa. Dosa naon? Kaulah pernah maehan. Kaulah pernah ngabunuh. Utusan Firaun ngaranna si Kipti dibunuh ku kaulah. Kaulah izin ku Allah. Mending datangan tu Nabi Isa, ngabring ka Nabi Isa terakhir. Jawaban Nabi Isa sami, hampura kaulah teu bisa nyafaatan anjeun sabab kaulah ge izin ku Allah. Izin ku naon Nabi Isa? Ku ayeuna kaulah di dunia baheula loba jelema salah kaprah. Salah kaprah ku naon?
nganggap kaula sebagai anak Allah. Kaula izin ku Allah. Entos kami kamana mentos apa? Sau Nabi Isa. Tuh datangan. Aya jalma nu keur sujud geus lila can hudang-hudang. Saha eta? Hiji-hijina Nabi Allah, Rasul Allah, pilihan Allah. Salila hirupna jujur can pernah ngabohong. Salila hirupna can pernah maksiat, can pernah nyeun dosa, sabab dijaga diraksa ku Allah. Saha eta? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neme Rasul digugahkeun. Irfa ra'sak. Gugah, angkat wajah anjeun. Rasul gugah ngangkat wajahna. Neme izin ka Allah. Ya Rabbi, widian abdi kanggo nyafaatan umat abdi. Isfa. Ayo syafaatan. Rasul ngadeg ummati ummati ummati. Kuring yakin wajah-wajah nu hadir ayeuna penting ieu rela diuk cangkeul lila katirisan datang ka dieu gara-gara cinta ka Nabi. Kuring yakin ieu wajah nu hadir ayeuna di dieu engke bakal aya di payunan Rasulullah SAW. Itulah balasan cinta yang nikmat. Karena kita bisa melihat wajah terindah ciptaan Allah. Wa muhayyal kasyamsi milka mudiun asfarat anhu lailatun garra. Wajah Rasul yang penuh cahaya bagaikan matahari. Anta syamsun Anta badrun. mana ngaran Nabi itu jenengan Rasulna diserat ente nya memperingati Isra Mi'raj saha. Oh hanya Nabi Muhammad gitu pan mau ditulis jadi ibadah ningalina leres teh gitu ya baligo gede-gede ngaran Nabi Haji Agus bodas aing geunekeun ngedit nasalah tengke di mana aing eta foto keur ngahuleng main jepret aing main tawe ka aing foto menang ngedit aing khusus aya panitia taradek tatanya pangatupun foto aing di mana we keur kieu pasangkeun baligo ya baligo menang mayar foto aing gitu atuh neuleuh ka dieu we tong ada foto bu kade look at me you and me luk-lukan padelo-delo gitu. Insyaallah yakin anu halal hadir bakal aya di payunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urang sing kenging syafaahna amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Aya cirina jenazah aya sa Rasulullah. Ciri-cirina jalmi anu bakal ningali Rasulullah engke pendak sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi hijab eta umatna hoyong ningali wajah Rasulullah sallallahu saha mana cirina nu kahiji birrul walidain jalma anu sok rajin nyeun kahadean ka indung bapa budak saroleh anu teureun-eureun ngamulyakeun indung bapa dicirian tah jalma nu ngamulyakeun indung bapa saroleh ahli ibadah mampu ngangkat derajat indung bapa dan dunia jeung akhirat bakal ningali wajah Rasulullah sallallahu alaihi. Ieu dibutuhkeun ku zaman-zaman ayeuna ku kolot budak nu saroleh teh leres teh jam 1:30 nya pan di zaman-zaman ayeuna zaman era goblogisasi ayeuna jangan naon sih dia oh di mah globalnya di Karawang era goblogisasi di zaman era penggoblogan masa kini loba budak geus gara roblog ka indung bapa loba kolot mulai nyareri hate ku anak ayeuna teh leres teh aya di dieu aya nu karitu oh ti dieu mimitina ya Allah beda akhlak barudak ayeuna jeung baheula sok tafakuran ku urang gapungkur keur alit entong nguping ngadat indung bapa karak nguping dehem ngadeg-deg urang ngabaheula Bapak ngadehem
cici nurut budak baheula. Sok budak ayeuna deheman ku bapana, malah bapana nu sieun. Molotot, naon Pak? Naon? Naon Pak? Naon Pak? Bapana nu henteu jang. Gua mamane. Lu budak kasurupan ya. Atuh baheula rek ngaliwat ka jero imah pantau ka halangan mak jeung bapa keur ngobrol bebeja ti kajauhan. Ma Pak, calikna geser salit abdi bade ngalangkung bisi kadupak ku abdi. Anak urang kitu teu ngaliwat ayeuna. Coba tingali zaman ieu. Indung jajalaneun pura-pura teu neureuk budak ayeuna. Men seret beka nyungsep di mana. Bapana gogoleran di tengah imah dilengkahan syak buat lu. Ngalengkah kagok nincak beuheung bapana mending nyet. Anak juri zuan eta. Geus nincak beuheung bapana molotot ka bapana bokap sih, bokap. Teu nyambung sia nyatu jeung jamrong. Tina sungut jadi bokap. Terojol indungna nyokap. Datang nini na nyokep. Terojol akina nyakop. Ting eta bahasa juring ti mana eta? Loba kolot nyari hate ku anak jang bager kasep neng gelis. Maaf. Sakumaan jeung hebat na ibadah fardu sunat salat teu katinggalieun puasa fardu sunat teu katinggalieun bahkan haji umroh ge pangrajina maaf di akhirat moal pendak jeung nabi dicirian ku nabi sok sanajan eta jelema rajin ibadah waktu di duniana nah Gusti teu pendak sareng Rasul teu sareng Gusti al-aqu li walidai eta jelema sok rajin nganyerikeun hate indung bapa maotna teu meunang ridho indung bapa. Jelema nu sok nganyerikeun hate indung bapa. Maot teu meunang ridho indung bapa. Ulah urang jelema awam biasa, sahabat Rasul Alqamah hampir gagal teu bisa maca syahadat waktu sakaratul maut. Gara-gara indungna can ikhlas, nyeri hate ku Alqamah. Rasul ngutus Abu Bakar Siddiq bejakeun ka indungna. Dihampura moal geura ridhokeun di Alqamah. Dibimbing syahadat ku kaula cek Rasul teu bisa maca syahadat. Abu Bakar Siddiq ka indungna Alqamah cek indungna keke teu ridho kaula nyeri hate ku anak kaula. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib terakhir. So Rasulullah Ali wartoskeun ka umina lamun kekeh moal diridoan ya Alqamah nu jadi anakna daripada engke dibeulem di neraka ku Allah mengpeung ngapan keneh hirup keneh ku kaula rek dibeulem supaya ngarasakeun panasna seuneu. Saur Rasul Ali bin Abi Thalib langsung ke umina Alqamah. Umi saur Rasulullah lamun kekeh moal dihampura anak umi Alqamah daripada dibeulem ke di akhirat ku Allah ku Rasul ayeuna bade dibeulem di bumina mengpeung hirup keneh supaya ngarasakeun panasna seuneu. Ceurik indungna Alqamah wartoskeun umi ridho umi ikhlas ulah dibeulem karunya ikhlas ridho geus diridoan ku indungna bisa maca syahadat komo pangkatan urang ya Allah matak wajar ancamanana berat salat berang peuting teu katinggalieun tapi teu panih jeung Rasul rugi gara-gara di dunia teu meunang ridho indung bapa. Ayeuna teh geus loba usumna loba budak nganyerikeun hate indung bapa. Yang bageur kasep neng gelis kumpulkeun harta anjeun namun anjeun beunghar ditakdirkeun ku Allah. Harta anjeun di sadunya rek mayar jasa indung bapa moal kabayar. Terus ibu komo tah nu jadi indung. Ku Rasulullah diutus indung diangkat 3 tingkat derajat di atas bapa. Bapak-bapak. Ulah macem-macem ka pamajikan. Kumpulkeun harta bapak sadunya maaf harta bapak nu loba moal mampu mayar jasa pamajikan. Ulah hianat ka pamajikan. Salaki sia tuh yeun luak lieu. Mana jasa ibu teu bisa dibayar ku anak teu bisa dibayar ku salaki. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding
kau mengandung lagi. Mun anak-anakna 20 aing bolak-balik ke dinya lagu. Menyusui, mengasuh dan merawat, lalu membesarkan putra-putrimu ibu. Enak qasidah ya? Baheula melin qasidah urang keur leutik inget nu maena ibu-ibu alat baruleud galede naon baheula mah? Kitimpling. Zaman jadul baheula nakol ge eueuh variasi ti mimiti nepi kanggeus kitu we. Lagu teh jauh tiadana jeung hamawi yamis semis baheula. Nu nyanyi teh bi omah kecerekna bi etoh nepi ka barareuh kokodna. Da kecerekna beusi. Pak brum pak brum pak brum pak brum baheula kitimpling. Ya dana dan brum pak brum baheula. Ingat ke leutik sok lalajo. Abdi rombongan qasidah ti kampung Cijangkar pak brum pak brum baheula bingkong. Bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone. Nah ya nini nya Rolling Stone. Ya kadal haram atuh kadal mah haram engkom. Leungit kitimpring datang rebana. Kasidah rebana mulai aya variasi pukulan sampai ka dilombakeun baheula aya festival kasidah. Santri mariliwan festival baheula kasidah dengan variasi cerak jering 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 ding 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 cerak jering 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 ding 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 tak dung 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 jing 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 ding ding tak dung 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 jing 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 ding ding tak dung dung tak dung dung jing 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 ding 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 jing jing ding 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 jing ding 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 tak dung 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 jing 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 ding ding tak dung dung tilu poe aing latihan muncrat aing nakol. Leungit rebana datang cerawis. Hah? Kok emak geus kolot di dia mah? Mak rawis. Budak santri di imah meuli alatna leutik baruleud latihan unggal peuting nakol wis daek-daek. Nu kadenge ka mana-mana. Eueuh opak kadengena teh kitu nakol teh. Eueuh opak aya gemblong, eueuh opak aya gemblong, eueuh opak. Emping cucur. Kadengena teh kitu. Aya jasa indung teu bisa dibayar ku naon jasa indung teu bisa dibayar ku anak, maaf jenjang menuju kehamilan ibu geus rutin sabulan sakali micin darah kotor leres teh. Naon namina? Bahasa agamana head, bahasa nasionalna naon? Men, bahasa Sundana naon di dieu? Halangan. Kareseban sopan. Halangan. Bongkar baudna ku sia. Kotoran, entel. Kareseban. Eta bahasa sopan santun Sundana kareseban. Bahasa premana naon? Bahasa premana. Aya bahasa premana aya, bahasa Jawara naon? Si brewok utah getih. Si botak jadi merana. Brewok utah getih, botak jadi merana. Cocok tulis ya aja lumayan tulis. Maaf, celalaman ibu kermen sok anu nyari di awak bener teh teh. Urang lalaki ngerasakeun teu Pak? Hayang tarima bersih urang mah. Tak sing karunya ka pamajikan teh. Bener teh Bu? Cok ibu-ibu atuh teh adil no men awewe lalaki henteu. Justru adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkeun. 15 menit sancan lohor ibu men, begitu adan lohor ibu molor. 12 kerek nepi ka isya. Cek salehkeuna dosa sia teh salat
sorry Kang. Men. Nah eta jawaban. Ramadan berang-berang salaki nama kokoloyongan puasa lulus asup ka kamar pamajikan nu cacamuh hilang ceuk salakina dosa sia dosa kanyahoan sia teu puasa hayo sia ngaku sorry Kang men akang teu yakin deuleu jang bukti berarti lamun boga salaki tara salat tara puasa berarti salaki ece euker kumaha cara penanggulangan anak gampang soptek urut ece wawalkeun kana sungut salaki sia tara salat berarti men hakan soptek aing geus talaki teu bisa dielingan mah kitu we geus wawalan soptek ke sungut. Dua, jasa ibu teu bisa dibayar ku apa naon? Ham. Berat ibu. Kemana-mana siga mau drum bae. Pan sarage guling gasahan ibu leres deh. Salaki mah kerek tibra, ibu mah guling gasahan keur gede beuteung 8 bulan hamil. Yang ngigir wae pegel asa keplok nang kuban sieun mah jeret. Nang karak wae curiga pan. Sieun anu teh kerekelan deui. Da salakina terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Pasiksa karunya. Geus ieu sia teh ya Allah. Mana deui jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki ngalahirkeun. Kan ngajuru teh juruna maot, taruhanna nyawa. Urang ngarasakeun teu Pak? Urang mah di luar. Pamajikan mah di kamar jeung bidan ngaheujeun. Salakina mah di luar nya tanjinggo bari wiridan lalaki abah beh lalaki abah beh. Pamajikan di kamar jeung bidan cek salakina cek Bu Bidan ieu salakina mohon Bu Bidan ka jero pamajikan geus leuleus tanaga karunya geus tanaga sirah budak geus nongtot karak nyampeurkeun ka jero nyai sabar heujeunkeun nyeri Kang nyeri geus tanaga Kang sabar nyai tawakal pasrahkeun ka Allah pasrahkeun ayo akang aya di sisi nyai ayo semangat kuat nyeri Kang sabar itu silah budak geus nonton heujeun keun tanaga Kang jeung akang ayo bareng ameh tanaga baru ayo 1 2 3 ayo ayo pan salakina ti heula ngajuru bidan reuas ya orok bauna si goblok modal orok nate langsung renang wes eta mah najis sebel sing karunya ka pamajikan Jai seuri wes ya kohar sing karanya nanang sing karunya ka pamajikan hebat ibu 3 tingkat di atas bapak tapi sok sajan kitu ibu ulah sombong di akhirat hayang ka surga hayang Siti Asma binti Umais radhiyallahu anha naros ka Sayyidatina Aisyah ya Aisyah kabaran bisa aya rahasia ti Rasulullah kana kaum istri aya naon rahasiana ngabungahkeun kumaha wartoskeun cenah ka kaum istri upami hoyong ka surga geura suhunkeun kunci pantos surgana aya dina panangan caroge Aisyah wartoskeun kumaha carana nyuhunkeunna ku 3 perkara. Hiji, sing pinter nyenangkeun caroge ku bahasa sopan, santun nyarios teh. Ulah ngaluhuran swanten caroge. Kunaon kitu Aisyah? Kaula sok ningali Sayyidatuna Khadijah pami ngobrol sareng Rasulullah swantena rendah. Tapi contohnya ibu gitu teh. Atuh bapak nu nekat neangan deui sia. Ngajar dogo. Awewe heuras beuheung dipiara.
Rajo ay. Hampura iji. Moal kuring moal nurutan Haji Agus. Can kailmuan. Can kailmuan teh Haji Agus waduh kori ai hanyek tadi bere aing wiridna. Hiji senangkeun salaki ku bahasa santun. Ya Humaira labbaika ya Rasulullah. Situ hadiah mah rendah. Aya naon Gusti utusan Allah pamit teu ngarepotkeun hoyong pangseduhkeun cai susu. Mangga didamelkeun ku abdi. Ibu kitu teh di titahku salaki. Salaki balik macul hayang ngopi datang ka imah lohor. Nyai panjenkeun kopi salamber. Di dapur termos kalayang. Salaki datang ka imah. Aing sibuk keur masak, mun teu masak sama nyatu. Tibang kopi kudu ka aing bae. Tah jieun ku sorangan, tah termos. Salaki wah. Tah gelas. Sendok. Tah gula pasir. Cek salaki na bari kieu nangku. Kopina nyai kerok beheung sia. Goblok. Tah eta awewe cekekeun jurig teh nu kitu tah. Aya awewe kitu di dieu. Ah sia mitna sia kudu pamajikan sia oge. Anakna puas yang diserikeun. Ya Allah, bahasa dua saur Siti Aisyah senangkeun caroge ku tingkah laku Sayyidatuna Khadijah pami ngobrol Rasul tungkul teu wantun neuteub wajah caroge. Ibu kitu teh. Sebuah araheun Pak. Sugan balik kerajaban robah, amin. Dari dua. Makanya ke balik ngaji penting gaina Pak tes di imah. Memeh sare. Nyai ka dieu. Aya naon sih? Nah, berarti hasil eta rajaban bari tungkul bari lahun ngajawabna cek salakina. Hasil rajaban. Aya naon sih? Lain nyai lamun teu capek akang memeh sare hayang ngopi heula. Oh. Gitu ibu ngajawabna hasil rajaban. Kopi na rasa cinta apa rasa rindu? Cek salakina. Kopi na rasa sia. Ibu ka dapur seduh cai kopi korong asupkeun kabeh. Asli eta rasa ibu eta. Ya Allah ya Rabbi. Tilu saur Siti Aisyah senangkeun caroge ku dandanan. Osok dangdos ibu. Ka mana? Pasar. Ka pasar ka undangan babak belur pabrik cat pararina kana beungeut ka. Tiap pojok ka. Nu meunang nama tukang ojek. Salakina ka bagian bukelek deui, bukelek deui. Cig atuh euy. Dangdan kageulisan lain yang batur jang salaki. Salaki balik jam 5 sore digawe ibu geus salat asar dandan hasil rajaban. Anakna nongton mah ondangan. Sanu hajat. Madang dan ngajemput bapak sia ke bandara mah bandara bapak sia di sawah naik pesawat. Hasil rajaban aing penting bisa sebubarok kok ngaganggu cici ngapantau aing ngajemput buka hardeng jendela tinggali keluar nunggu salaki datang. La ilaha illallah. Hebat. Indungna menang ganjaran. Ya Allah,
berkah tahlil anu diaos ku abdi dugikeun ka caroge nu di jalan salametkeun di jalanna hindarkeun tina balahi hasilkeun rezeki anu berkah nu halal osok ngadoakeun salaki kitu di imah ya kini araheun pisan ieu manungguan salaki balik buka hadeng jendela heuleuk kaluar salaki batur geus baralik salaki maehna encan lain zikir lain salawat ngagoak na jendela sekian lama aku menunggu untuk kedatanganmu anakna ngagoak di dapur teo 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 darurung jeung reregan nu burung jeung nu edan begitu salaki datang si papa datang tingali enteung cermin si nyengsol lipen Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brai pantai dibuka action mapag salaki tring burinyai salakina bengong subhanallah baiti jannati rumahku adalah surgaku bidadari menjemputku ya Allah di jalan di tempat kerja banyak yang cantik tapi ternyata ini yang lebih cantik salakina muji langsung nempuk pamajikan dilipen wedak salakina ngagoak indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigi lipen medok cangkang jengkol nyelap leheung sia cangkangna lamun tangkalna ripuh sakitu mah daek dangdang alhamdulillah daripada Bapak jujur ini keluar dari hati seorang suami ketika suami pulang dari mana-mana suka ada rasa rindu kepada istri bener tuh Pak bohong sia nawe teh siap-siap salaki geus rindu balik di Jakarta datang ka imah ini pelet bijil dan aya rasa rindu ya masalah kibu agiru balik digawe datang ka imah waalaikumsalam brai panto dibuka salakina loncat di keluar atuh bijil penampakan di jero imah pamajikan bukna rewag-rewi tali kutang pegat sabelah kutang sambung maka paniti salakina di luar innalillahi wa inna ilaihi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum maca ayat kursi ya Allah ya maghrib tos penampakan ya Allah ditelek-telek dening pamajikan keun bae goreng ya pamajikan aing aing sono gua abrugu salakina gogoakan panitih nojos geus mah goreng bau nyiksa mun bapak boga pamajikan casing nangis model kitu eta geus beujeuhna di kana kulkaskeun geus tong dipiara Pak ka pasar ka mall ka ondangan ka geulisan dibikeun ka batur salaki dilalaworakeun hayang ka surga hayang tilu catet nu tadi awas sing aya perubahan amin sade cenah lamun indung bapak geus sareleh solehah piraku anakna nengan contoh di luar imah di jero imah geus aya contoh indung jeung bapana saroleh anu kadua nu bakal menang syafaah Kangjeng Nabi rutbun lisanihi bi dzikrillah umat Islam anu sok rajin ngabasihan lambaina zikir ka Gusti Allah seueur ngaos seueur ngaos seueur ngaos sholawat Bu Pak loba dosa urang leres teu loba maksiat bener teu urang bersihan diri urang hate urang di bulan Sya'ban supaya ruh urang di bulan Ramadan disucikeun ku Allah sehingga urang asup kana golongan Idul Fitri ti Rajab geneh kamari geus bebersih awak tina maksiat ayeuna Sya'ban jangan bersihan hate kuloba istighfar sabab rumasa loba do tidak istighfar lain ngan sakadar jadi tobat urang ka Allah tapi fadilah keutamaan istighfar bisa ngagampangkeun datangna rizki anu teu disangka-sangka
doa-doa ge bakal diijab ku ayana loba emut aya riwayat emut Ali Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal teh ulama saleh ahli ibadah. Aya riwayat mengesankan di masa tua Imam Ahmad bin Hambal. Ketika Imam Ahmad bin Hambal cicing di Baghdad hayang init ka Basrah. Teu boga dulur teu boga baraya, teu aya nu ngondang joro-joi dina hate hayang init we ka Basrah. Maka berangkatlah Imam Ahmad naik kuda nepi ka Basrah maghrib. Pas di kota Basrah aya masjid gede, Imam Ahmad milu salat. Eta masyarakat nu di Basrah kabeh teu apaleun ka ieu aki-aki. Kana nami nama geus apal sadayana. Terkenal ngaran Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Tapi kana wajah teu arapaleun. Beres salat maghrib wiridan, beres maghrib salat isya, beres isya wiridan, jamaah mabarali ka imahna da deukeut di Basrah. Imam Ahmad bingung. Rek balik Imam Ahmad bin Hambal punten. Imam Ahmad bin Hambal bingung rek balik teu boga kawauhan, arek nginep di mana? Tungtuna mah di jero masjid ngagoler. Ketika ngagoler di jero masjid dihudangkeun ku merebot masjid. Bah, hudang. Ieu lain tempat lain hotel, ieu tempat ibadah, tempat salat. Kaapaleun ieu merebot masjid, ieu ulama besar Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya Imam Ahmad pindah keluar teras masjid. Karek ngagoler di luar diusir deui. Ngan posisi masjid di hareupeun masjid aya imah bener ge pahareup-hareup. Nu boga imah keur muka panto ningali ka masjid aya aki-aki diusir. Cek nu boga imah, "Bah, di dieu we nginepna di bumi abdi." Imam Ahmad bunga. Langsung nuyun kudana begitu nyampe ka eta imah, nuhun jang abah dirawatan. Abah diusir bieu nya ulaheun sare di masjid nya eta mah tempat ibadah bah. Geus sare mah di imah abdi wae ulah panca kaki ayeuna engke bae isuk abah istirahat bae ayeuna mah. Abdi ge keur gawe naon jang. Abdi mah hirup sorangan bah di dieu indung bapa geus teu araya, dulur geus teu araya. Ieu ge imah hiji-hijina warisan ti indung bapa, kamar aya 3 eusian ku abah mangga bae. Abdi mah moal istirahat sabab geus rutin tiba heula abdi mah tiap beres salat isya, abdi mah nyieunnan roti. Nepi ka subuh, beres salat subuh abdi ka pasar dagang roti, unggal poe kitu kegiatan abdi mah. Ngan ampun lamun abah sare kagandengan ku open mesin roti. Cek Imam Ahmad teu nanaon jang gawe mah gawe heula. Abah marek istirahat bae tunduh. Nya tu abah mangga Imam Ahmad asup ka hiji kamar. Si nu boga imah mulai nyen roti, ternyata Imam Ahmad di jero kamar teu bisa sare. Kagandengan ku mesin roti lain, hareudang lain, loba reungit lain. Naon atuh? Kaget ketika asup ka kamar nguping lisanna eta jelema nu boga imah bari nyieun roti teu eureun-eureun maca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah. Bari digawe. Cek Imam Ahmad keheula. Sabaraha jam ieu jelema kuateun maca istighfar, ditungguan ku kaula di kamar. Di begadangan di kamar ku Imam Ahmad bablas nepi ka subuh. Imam Ahmad teu sare nungguan baca istighfar. Begitu rek subuh Imam Ahmad keluar ti kamar, nu boga imah nyeunan roti geus ngabenahan rotina, cek nu boga imah cukup bah istirahatna. Boro-boro. Kunaon atuh pancena abah tuh nu hayang sare kagandengan ku mesin roti lain. Atuh abah teu bisa sare kunaon? Panasaran. Panasaran naon? Ngadinge bibir maneh istighfar. Maksudna bah ti mimiti gawe nepi ka 12 subuh istighfar eta bibir. Eueuh kacangkeul. Da tos biasa bah. Hah? Geus biasa. Tos biasa bah. Ngamalkeun istighfar eta geus sabaraha tahun? Tos 10 tahun bah. Masya Allah. Memeh ka masjid ngobrol jeung abah. Aya naon kitu bah. Nyawa amalan istighfar ba'da isya nepi ka memeh subuh tisah ti guru abdi bah. Di mana guru anjeun ayeuna? Itu makomna ceket masjid bah. Tos pupus bah. Kumaha cek guru maneh baheula? Baheula saur guru abdi keur ngaos sing jalma nu sing sajal manu ngamalkeun ieu istighfar ti ba'da isya nepi ka memeh subuh kahayangna naon bae gerapenta ka Allah sabab ya istighfar anu sering diamalkeun ku hiji ulama Allah, ulama besar muridna Imam Syafi'i jenenganana Imam Ahmad bin Hambal. Kaget Imam Ahmad. Itu kang roti can apaleun eta Imam Ahmad na ngendong aya. Cek Imam Ahmad, bener guru maneh ngomong kitu. Lares abah eta teh bah
amalan istighfar ulama besar bah Imam Ahmad. Cek Imam Ahmad dah hatena aing. Terus kumaneh diamalkeun bah geus sabaraha tahun 10 tahun. Memang maneh hayang naon tina amalan istighfar Imam Ahmad eta menta ka Allah. Abdi mah menta 3 bah ka Allah. Hiji, ya Allah ku barokah karomah ya istighfar nu diamalkeun ku ulama Gusti Imam Ahmad bin Hanbal. Abdi hoyong padamelan anu eta padamelan henteu ninggalkeun ibadah. Diijabah bah. Abdi gaduh pabrik roti, ari abdi setiap waktu teu katinggalin ibadah. Abdi unggal waktu teu katinggalin berjamaah. Alhamdulillah. Nu kadua, abdi menta ya Allah Gusti ku barokah istighfar nu diamalkeun ku ulama Gusti Imam Ahmad bin Hanbal. Abdi hoyong nasib satahun sakali ziarah ka Rasulullah. Alhamdulillah bah, tos 10 kali abdi ziarah ka Rasul, 10 kali hajian, tiap tahun abdi ka ditu wae bah. Alhamdulillah diijabah. Alhamdulillah. Terus nu katilu maneh hayang naon? Ieu nu terakhir bah can diijabah. Emang maneh hayang naon? Abdi nyuhunkeun ya Allah, ku barokah ya istighfar nu diamalkeun ku ulama Gusti Imam Ahmad bin Hanbal. Pasti di akhirat abdi moal pendak sabab ulama Gusti Imam Ahmad bin Hanbal teh ulama Gusti, ulama mulia. Ari abdi mah jalmi biasa. Sieun abdi teu panggih di akhirat. Pendakkeun abdi di dunia saumur hirup sakali bae abdi hoyong pendak sareng ulama Gusti anu jenengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nyurucut cai soca Imam Ahmad nangis. Bener jang maneh nu katilu hayang eta geus 10 tahun leres bah. Nah maka hayang panggih di dunia atuh di akhirat moal panggih bah. Nah abdi mah jelema biasa, ibadah abdi masih kana jauh tina kasampurnaan. Beda tempat lokasi nage meureunan eta ulama besar eta teh bah Imam Ahmad teh ahli ibadah. Ari abdi mah jelema biasa, jelema awam. Teu kapanggih di akhirat atuh di dunia abdi hayang panggih jeung Imam Ahmad. Sieun di akhirat teu panggih. Cek Imam Ahmad jang kahayang maneh geus diijabah ku Allah kabeh. Encan bah karak 2 nu hiji encan. Hayang panggih jeung Imam Ahmad abdi teh geus panggih maneh. Di mana bah? Di imah maneh? Iraha bah ayeuna. Abah saha? Kaula Imam Ahmad bin Hanbal. Ngaguak eta nu boga imah, memeluk erat badannya Imam Ahmad bin Hanbal. Cek Imam Ahmad bin Hanbal tong di dunia ngungkul, di akhirat anjeun jeung kaula ge bareng. Masya Allah. Ku cinta-cintana ka ulama Allah. Cek Imam Ahmad, kaula teu boga dulur, teu boga baraya di Basrah, tapi kunaon ngajorojoy hate kaula yang indit jauh-jauh di Basrah, di Baghdad ka Basrah, si horeng anu ngondang kaula datang ka dieu istighfar anu diamalkeun ku anjeun. Sok sing rajin maraca istighfar teh ayeuna samampuhna urang. Diizinan ku Allah, tiasa neuteul pendak jeung Imam Ahmad ka di Basrah. Oh itu guruna Imam Syafi'i. Oh itu pendak sareng guruna Imam Syafi'i, Imam Malik bin Anas. Oh itu Imam Hanafi. Ujungnya kenikmatan kita memandang wajah terindah ciptaan Allah, wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu nu ngajadikeun umat Islam mulia di hadapan Allah gara-gara menang cinta na Kangjeng Nabi Muhammad. Sakitu deh mudah-mudahan aya manfaatna. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.